Astagfirullahaladzim, nah iya teh geningan can anggeus kabeh. Atuh udah dicek-cek kieu Cutil. Da eueuh modal. Nah kumaha apan kamari dibere ku abi teh modal 2 juta. 2 juta naon 200. Bida 2 Atuh kusa juta. kotak ieu oge teu mahi nomok amang oge. Aing geus moal percaya deui nengahkeun ka amang mah. Kitu geuning aing ieu teh pasti duitna teh beak dipake meuli udud jeung kopi. Matak ieu teh dicek-cek ku sorangan kumaha atuh meureun moal bareng ieu. Cutil mah teu percayanya. Aneh aing keamanahan teh kumaha ieu teh? Kakak dicek-cek kitu atuh lila anggeusna meureunan ari amang. Heeh Cutil ku eueuh modal lain ku nanaon. Cutil pan mere 200. 2 juta mere teh. 2 juta. 2 juta amang ku abi dikasih ibikeun. Oh berarti si Ibi nu teu jujurna mah. Ya heueuh buat teuing dipake meuli skincare, pake meuli naon. Merenana mah 200 ka amang teh. Bida aing aneh pokona teu hayang nyaho kudu anggeus ayeuna keneh Kantun karipuh we ieu mah nya. Aing dibelekasekeun modal 2 juta dibikeun 200. Ari maneh puceu utiu teh dibere modal teh 2 juta nah make dibikeun 200 atuh da teu mahi nguik teh. Cek saha ya teh aing make disebut maneh di naon teh sopan. Biasa ge ayang. Heuda atuh ngabelekasekeun geura. Nah di mana panggil jeung Ceu Util? Di ditu. Kumaha cenah ngomongna? Ieu teh kumaha cenah hayang tanur bareng ari ieu can anggeus. Ha mere 200 dah atuh teh bohong. Ke. Do bener ya teh. Heeh 200 ieu Ibi cenah janguik 200. Nah BPJ nama 2 juta cenah. Heuh matak oge ulah sok janji percaya kana omongan Ceu Util atuh Ceu Util teh apa? Ku aing disusul Ceu Utilna ge aing dimunah maneh ku salaki iraha disebut maneh. Teu sopan teuing Ceu Util teh. Sini kan mere 200 ku aing disusul. Coba aneh ka itu susul ngarap tuh puguh. Dengan benghar-benghar caduk atuh geuning eta aing mere janguik mah 200.000. Keur aya gawe pan aing teh.